Salat mah salat. Ngan ruksak hatena manehana nah yang ditilai ku jelema. Wa idza amilu ruksakna hate ya. Beramal katina ilmu teh, tapi la yukhlisuna teu ikhlas. Da geus mulai da. Bieu makarek dina pengamalan tah. Daek salat, daek zakat, daek sodako, daek bunga haji, daek silaturahmi, tapi aya muatan lain salian ti Allah. Ruksak hate tah. Ari kerjeng kabogoh yang disebut soleh da soka saum, neng netepan helayu. Bawa si neng mah lempeng we. Layu lasun. Salat mah salat. Ngan ruksak hatena manehana nah yang ditilai ku jelema. Oh nu muji teh eureun sia teh adana teh. Aduh. Tos ikhlas mah sing lempeng. Ah, iya we, tak iya. Sing rada pinter lolong jeung pinter torek lah. Is, maneh salat ira maneh. Ah, teu itu ira-ira. Ngan ngadagoan maot teh. Wah, paingan halodo. Ah, teu kitu teu aya efekna. Kayak gitu teh efekna kumaha? Itisol irtibat sabab adatiyah jelema moal bisa ngusikeun kana ketentuan ti Allah.